lapak nu alus. Udah gitu kenahan iup deh. Coba aing paten. Di saung. Aing mah saung teh ngabarala we tanggung jawab. Dudurukan nama harayang. Sarena mah harayang ngabersihan embung. Jeung naon deui teh? Teh domba deui lah sekarang usaha deh. Pamajikan ayeuna pasti ngambek keneh ka urang soal anu manehna teu diizinan ka luar negeri. Kamari urang papanggih jeung si Mang Agus nawaran gawe ka luar kota. Rencana urang sawah urang ieu kan rek digadekeun ka Mang Cecep. Apa kitu wae nya? Kitu wae merenya urang nyobaan lah ngomong ka pamajikan. Tapi sareudang itu ya panas. Erek mandi heula disolokan. Ngagejebur aing mah lah. Aing mah parusing kieu. Jadi sponsor ge mun itu bebeunangan. Kamari aya bebeunangan si Edo. Kalakah hamil teh heula. Gagal ngasupkeun deui wae teh. Si Edo hamil teh heula. Centin eueuh kabar aing parusing kieu mun keneh mancing lah. Mumpung urang aya pakar mancing kamari menang loba. Ih, nyanggut euy. Gede ya malungna ge. Sugan we anak hiu atulah disolokan kieu ge. Anak hiu ieu mah balik keum ieu mah. Gede ge tenagana ge euy. Angkot potong deui launan. Anjir, padak lauk teh euy. Wih, ieu mah meulem langsung ieu mah euy. Anjir, nah ieu mah kaos kieu. Teh jadi meulem atuh. Oh, ieu masalah jampe. Sial anjing. Baheula mah urang teh perenang, bisa teh percaya ieu mah urang. Asa baheula we aya nonton. Oh no. Anjing. Asa baheula we kerenang. Curang lang. Ieu mah kudu ngadoa surat Yasin ieu mah meh menang loba mah. Nah, nyangkut deui euy. Ayeuna mah sugan we bener lah. Tadi masalah doa. Ih, ieu mah gede pisan tenagana. Gede pisan ieu baleuh teh nu tadi. Jig. Naon ieu mah? Sial ayeuna mah euy. Kalah menang lalai. Kang Taeng. Si Kang Ujang ngareuwaskeun wae balik. Sorry, maaf. Dek kade tuh. Sosoranganan wae mana memancing deh. Kade. Aduh, kan loba masalah itu. Masalah naon atuh? Hirup mah enjoy your life. Anjay.
Anjay cek baru dak ayeuna mah. Iya mah bisa wae. Aya masalah naon atuh Kang Toing? Ah, Iya wae atuh lama masalah. naon sok nyarita ka among sok naon sok. Kunaon atuh kunaon? Urang keur mandi di ditu katingali Kang Toing da atuh geus. Ah, kagetkeun ku urang. Eta masalah sponsor kamari. Urang geus ngajakan si Edo. Mimpi keheuleun. Emang kunaon? Geus didaftarkeun ku urang ka itu ka kantorna. Teu jadi. Nah kunaon? Hamil cenah. Aduh. Ari hamil kitu mah moal tiasa angkat badannya Kang. Muhun moal tiasa angkat. Aduh. Terus ayeuna kumaha? Ah nya kieu we ayeuna mah abdi geus keluar di sponsor teh ayeuna mah Biasa nganggur we nama di bumi. biasana sok duaan jeung Kang Kosim. Nya eta Kang Kosim teh teu baleg oge eta mah cicing-cicing wae. Lain Kang Toing wae Kang anu gaduh masalah teh. Abdi ge sarua. Apal kan pamajikan urang centin. Muhun. Cenah yang ke luar negeri. Terus eta lewat akang meureun. Muhun si abdi. Aduh. Lain kitu Kang masalah nama kumahanya. Manusia mah beda-beda kan Kangnya. Muhun. Tapi mah memang di awal gaduh pamajikan mau sina berangkatkeun ka luar negeri. Nah, ada Kang abdi ge datos ngundurkeun diri di kantorna teh. Teu aya pemasukan ka abina ge nya lieur kudu neangan wae ieu Jawi. nya neangan jalmi. Iya. Aduh, ayeuna Akang bade ka mana? Ayo sekedap deui bade uih we teh da teu meunang-meunang wae mancing geus. Oh, nyatu. Abi ge bade witi payun nya Kang nya. Muhun mangga. Karunya ya pemajikan ngambek wae ya. Ya Kang. Ayo. Bukan itu teh lah kudu beunangan. Ada si bunda kenaon itu, nyempot sagala deh. Kayak di mana wae? Atau di sawah bun? Bunda kenaon sorangan di dia. Pas satu bun, tong marah wae. Ayah ge apal da bunda marah ke ayah. Sakan ngambek. Tuh bunda mah ngambek. Be aja. Ayah ge tahu kebiasaan kan. Ayah kamari ngabentak bunda. Ayah minta maaf. Bunda, ayah bade aya nu dicarioskeun ke bunda. Ayah kamari papanggih jeung Mang Agus. Mang Agus nawaran gawe keluar kota. Maksud ayah keluar kota teh ngarantau? Nya sok bunda mah mau ngarang. Hari ayah bade keluar kota mah. Tapi ingat ya, ayah kudu ingat boga pamajikan bunda sareng anak ieu anak ayah nyantos satu bun hari bunda setuju mah besok ayah bade berangkat sareng Mang Agus. Iya bun weh. Bunda, bun. Iya ya. Isukan kan ayah berangkat nah jeung Mang Agus teh bade keluar kota. Tapi aya nama urang ngabedakeun heula itu balong nu aya laukan tuh nu di sawah nya. Tapi ayah bade ieu heula ka Mang Agus heula ngapugukeun heula nya sok we bunda heula ti heula ka sawahna nya.
Oh, jangke mun aya si Adit titah mantuannya. Nya. Nya. Oke, modalnya sakadang. Heeh. Ya, bawa. Tapi buruan yang jajam. Buruhan naon? Mus bisa teh di bidadari untung sa teh. Kurang pala, Bu. Udang. Ya, sampai baik. Sore itu geuning usaha siga ngubek keplakan lauk urang eta mah situ bale ketemu saha eta Wah, kepala ketemu. Urang. oi eta naon eta cek eta naon keplakan lauk urang make jeung dikubek kitu Naon, Kang? Ieu mah pembelakan lauk si Anda. geus pugu itu sawah urang Lu urang ieu mah. Masalah si Aya ieu mah. sok pedegong teh Naon atuh? keras singannya Naon? ini kulah urang ieu lauk urang Ieu mah si Aya. sok Ada wanita kena barang. Awas deh. Kang ayo gelut ngali itu sabarkan ayo kulah urang satu ayo Ada gimana orang goblok? Ya, goblok. naon iya mah laukan burhan ieu mah Ah, laukan burhan ieu teh anu Kang Burhan. diciptaan ku urang teh